Hege kulo. What happened? Ke diu heula lanan. Diu heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piranan jelema tiluan. Pira tiluan dengan sakaremel mah. Naon kayak diuk gerakan naon kesumenep ka Sumedang kapan ka ujung daya semangat urang berjuang wanita korban jiwa Pak Asal Aya naon? Kelanan diuk. Ai cuang cium kuas banciu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah mungguh Allah nyatana Islam. Heuh nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing ge Islam. Biasa di dalam pengna bener teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di Kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan tidak budak teman. Lain isnet Islam.
nyaho aing oge da tibana coge Islam ya komo deui urang ayeuna rengsenya eta sasih Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa heueuh nyaho ka Masjidil Aqsa Belgung salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha heueuh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha heueuh nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama heuh sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag siap sasi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diukkeun si dia ngolong jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji geus umroh muntaber bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu lius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh kita mah da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngararobrol aing teh nyamuk percuma teu didenge nyaritakeun agama we nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun oh di nararaga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala
ngerti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan satekah pola dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam deuh geus keun bae tong didenge tak kitu wayahna siap aya pada lumah para rugu dakwah teh ongko dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kalalabur geuning mustamina ai maneh dek ka mana bade nabeuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak lah naon ngiring nemak boga panahna boga gaduh mana ieu sih di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein di Baghdad ieu pusaka Baghdad teh senjata kimia pemusnah massal kiraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun India nya di Bogor ka kidul nya keluar ti Cakung nyingkah sia buru-buru naon healing bisi kasabat awas senjata dewek masuk murang maring sok kamu pugu darah tinggi senjata aing mah sok kamu pugu senjata kamu makanya tembak aing lah haling duala siapa naon riaka ongkoh nyumput tuh nya tukangan kai irungna nolol dapanya
lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot nah pan kuring mah di tukang oh nah itu naon ya modar siapa Hush. Hush. Hebatnya teh makan abdi. Naku saha keunana ku abdi. Tingali heula panahna. Panahna tingali heula. Sidik-sidik panah dunungan jeung nu akang beda. Bucir, udah jauh dudungan malemes. Nya nu agan geuning ieu mah. Ada mah sering di Allah. Kan dudungan nu akang, Oh, anu dewe ka mana nya euy? Kaget teh ka euy. Wah, babas kadakan geuning. Kabinti kang aja dia. Tas senjata. Lain naon eta Aden. Are-are we nu boga na mana? Canak pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kaliwah. Kacuek kan boga na. Iya geuning gede. Alah. Lain mana teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali? Heeh. Dina tumpukan jarami kali angke. Ameh babarinya lambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas? Asli ide. Nama saya? Heeh. Maya. Kuring teh minang pan dina koran dina TV teh apa karupa kieu? Kekelanan. Oh si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, tiak. Ya cek aing oge deh kumaha ya. Ajik. Pakai maco. Goblok sia. Itu. Hei, kolina. Ye meni lingas. Di dia sia tadi dia tah. Tah di dinya anjing. Itu. Oko pasrah tapi dia. Hei. Muni ngagolosor. Cuai di bobodo mah henteu nyingga. Tapi Kamana bieu? Weh, goblok. aya naon? Gelo bujur aing di kitu we terus. Ya. Alah gelo entong mah kejeng nyekek sia eungap entong nyekek sia kurang ajar wah Iku manen. Hai kak.
bapak saya di mananya ngumpetnya nyumput mereka nyumput ke bau sugan teh mau datang deui euy salamet ya kan dulu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat modar sia musik sia ulu ayo usik eta kang baru kena benang baru Gelo ngabinti hoi ngabinti hoi iya modar sak anjing eta gerakan nahawan eta hebat dulu wetak lesan iya sia aya eta akang tentara nyanyi tukang silat ya jelema iya tah iya woi woi dari woi aya eta dipunak ingat dong dibawa ulin gitu oh serius ya serius iya Ari Sugan jeung lain ahli silat musik atuh gelo tah ya iya iya mereka bobohan lain dari mereka kesempatan buat atap men what anjing ayah si ajeng jambak si Sinawan kanyut aing dipencet rasa bergeus pasti net gelo ieu leutik-leutik jelema usik nama musiknya lain lumayan semua aduh tadi ya sialah gelo amun saya akang rek nahaon anjir muni gede dulu lain akang gareuleuk lah atuh besar amat harungkeun kayaknya ka sungai alah ya anu bapak dewek eueuh oh teu aya Kang di dieu tadinya nyumputna teh alah da ka mana tuh akang dicari bu silaka euy la naon kali sia dicari warna itu orang santan juga aya nu la lapor
dina got dikali-kali sugan euy dina angkot angkotna geda loba tuh kumaha geus ieu bapak aing heuleuh atawa milu ka rombongan sajen urang teangan piraku urang teu nyaah anu jadi bapak heuh bari urang nyimpang heula euy ka mana kayaknya ka Jatimakmur nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih Bekasi nah aya naon dinya ieu Israel kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA gitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu Yayasan Amalilah Pusat teh Koordinasi Wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat Departemen Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana urang kayaknya sekalian minta ongkos rek minta dolar lain dewek rek minta itu rek mere kuring mah rek minta jam tangan pan geus teh habeun we lain keur panayagan engke panayaganna panggung engke hayu atuh moal macet gitu kan bae urang saselek we berenangan bapak sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung nya Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat ye nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heuh Bapak Erperi ieu mah Bapak Erperi Sunarto Suranto mawar bodas nya itu mawar bodas anu kitu teh geuning Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul nah ya teh seakang pada giring kau jak Berlin kami
memang mudah cita-cita sebab menuju jalan murni gogodana gonta ganti gogodana kira-kira terarido mana tuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi-jadi penyakit atuh make jeung terarido segala mawar modas mah dangdutkeun geresok nyata gitu bari jeung dewek teh dikenangan era aing ku bapa hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu ge can angeus geus nyieun deui meuli teu kau peureuh sing da sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga ka era deui gede Bapak Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikieuan teh oh nya atuh akal sanyawer sanyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sadaya aja agung keseniman teh ka seniman bawa ka masyarakat urukan teh bakti sosial teh agung sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang moal api mah ieu nya iki mana ngapayang pan kabagi sadaya pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh namahanana teh heeh nu mata garepek seuri we sapoe teh eureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur awet muda heeh banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh meuni kasep gitu padahal yuswana mah teh tos 18 tahun dapat terus mah 18 tahun mah budak heeh kalau bagi cantik Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor sumuhun Paji Endang Raina Paji Endang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan cul nepi ka barang kirim ongko lengkeng mah udud mah leuteunana sanyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Can Pak Aris bos pabrik kerupuk Paris Anta Prima keluarga Jatiluhur Jati Asih Can Bapak Kusnandar Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina ti Beijing ayeuna dek ka Itali waduh marukana urang wado Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungku dulu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana doakeun ku urang sing leuwih mararaju sing gerde milik amin can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh Raya Numataknya lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranas lain pemborong lain dua ciki we ngagulak-gilak si cepot
bisa belang-belangan tapi lumayan belang-belangan bawa akang deh. Bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa bisa. Tamat mah dina sagala rupa ilmu jadi duit. Gitu benar kan. Can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Matak teh mati ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu. Lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naik. Anu ngaronyat. Nu ningkat bener. Dalang tinggalin wawasanana kurang teu bisa ngigelan zaman. Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi. Ngigelan zaman kumaha we carana? Dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. Da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor. Obore ngajuru panggung. Ngajuru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Benar kan? Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik sound system. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh agama nama biologi Islam. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebut lagi cek urang Sunda mah kedul. Ku uleun. Cek agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihkan. Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya leutik benar kan? Cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya. Tidak ada gunanya. Cek kiai mah cenah engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol, nah eta teh meunang nu buntung. Benar. Meunang kokot teh. Jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Keur ka jelema deui, bener. Sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Sabab di dunya mah butuhna harta. Keur manyangkeun umur. Keur nyakolakeun budak. Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya. Benar kan? Sampai berhasil. Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah. Nah urang teu ngalagu gitu. Tapangna loba pemerintah, oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena.
dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan Gambang, Saron, Bonang, Kendang, Rebab beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu, geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalageuna moal anu ngademo. Cing contohan mode ieu Gambang pantina kai teh Gambang. Kai jeung panjang teruskan tapi. Gara sok lagukeun Gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Jadi tunjang Barengan ku Saron 2 antara Saron ka hiji ka 2. Tuluy Gener, Bonang jeung Rincik, Jenglong, Rebab, Kendang, Sinen, Dina jaman pawauna jaman negeri kasatuan tah dewek niga lamun tayang Kenangan sing napa persatuan alamat abut awan kokonakeun persatuan baru kokoh jeung kukuhan dalam tedik tipu gitu mah mau dikenangan aing. Aing Berlin urang ketipu ku si Akang Tak gitu politik teh euy. lain lemes gitu Da aja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah. Pan aing tulus ngigalna dikenangan. lain kepancing Rin Gitu. Tah, moal anu ngademo ceuk nu nongton geunah Bapak Hajat ngeunaheun. Gena Coba lamun Saron gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji Salendro. Ije Mataram Ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geresok. Tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda tinu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur kaingna ge loba janji teu puguh Arengheng teh bener arengheng pajejet ku dedelean teh bener teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Nah, geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun. Gerepek pikir ku sia naonan kitu pada. Benar kan? Nya. Alus mimiti. Alus disetar goreng dipinis. Tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu. Belenggu penjajah. Baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tak anu dibui teh keluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula, ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui. Nah naonan garesok? Pikir ku ya. Sama tina berjuang heula. Heeh, tidak berjuang heula sagala rupa oge. Apa pahit ketirna. Gitu. Eleh keneh ku paningrat ye do. Nyaah ka urang bakti sosialna gede nya kitu ceking oge mudah-mudahan panjang yuswana amin
tambih-tambih deui rezekina amin geuning ieu aya daek dikocorkeun rezekina ka urang heuh teu beda we ti balong beda balong kumari akang balong saat laukna kok kocopokan